Halo Baraya, terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa sanguan dulu ya sebelum nonton video ini. Selamat menonton, enjoy. Halo Enblur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tergantung kapan kalian menonton. Halo dulur-dulur, kumaha kabarna ayeuna nya? Cager. Alhamdulillah, syukur atuh ari cager mahnya. Di video ayeuna urang rek ngabahas Agustus 2018. Masalah Agustus itu identik dengan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Indonesia. Jadi, ayeuna 2018 Indonesia merdeka geus 74 tahun ya. 74 tahun merdeka. Ari merdeka teh nu kumaha? Jadi kalian oke guys apa merdeka adalah nu kitu. Ari menurut budak kos mah, ari cek budak kos mah nya merdeka teh nu kieu. Masalah parkieu nya. Sabu aya eueuh keur rumah tanggal kolot di Gusti. Cingah nu bola mecikau. Alhamdulillah. Nah, ieu ngaranna merdeka teh. Merdeka pisan euy beuteung kosong. Alhamdulillah. Tah kitu lur, merdeka menurut budak kos di tanggal kolot mah nya. Nempo sangu oge geus. Syukur alhamdulillah. Cik merdeka menurut kalian kumaha nya, tulis di kolom komentar, oke? Tah merdeka teh nu kitu, pokona urang kudu bisa mensyukuri nya merdeka teh. Urang kudu bisa bermanfaat era atuh ku para pahlawan nu geus ngusir para penjajah. Urang sebagai generasi muda kudu bisa mempertahankan kemerdekaan ieu nya ulah sampai kajajah deui. Pokona sakitu heula video ayeuna. Tunggu video-video anyar selanjutnya. Urang Robi Baud mengucapkan hatur nuhun dan terima kasih. Bye. Tong poho subscribe heuh.